pangdangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca ayeuna bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra karangan Apihnana Nincak bagian katilu. Sumangga para mitra urang lajengkeun hanca dongeng judulna Jawara Batu Karang. Kamari teh urang tiasa atos dugi kanalika Mama Suhud akhirna tiasa ningal ka kamar yen geuning tongkat batu karang teh parantos teh aya. Atuh para mitra sadaya kari-kari Sutamanggala leungit panna tongkat batu karang teh aya. Atuh memang moal neangan jurig teu kadeuleu ceuk paribasana pur kuntul karitunggular gagak karitunggak. Atuh para wargi harita teh maasih gerhana Mama Suhud da ngaraos reuwas oge barang diwartosan yen tongkat batu karang teh aya. Para mitra anu mulia harita teh maasih teu percaya terus asup ka kamar. Poe kadinya ibuna pariksa kadinya tah. Ceuk Mama Suhud atuh para wargi barang maasih asup teh reuwas luar biasa reuwasna. Tuluy maasih nyarita euleuh nyawe geuning teu aya tongkat batu karang teh ama. Da biasa nama di dieu disimpenna teh deukeut ranyang. Maksud teh bising aya anu rek maling ka dieu babari ka panggihna. Ceuk maasih para wargi ngarasa reuwas oge ku ayana tongkat batu karang leungit. Atuh harita ge harita teh teu sangka acan majarkeun teh geuninganan anu ngaran Sutamanggala disebutna teh atuh sakitu lungguhna tapi geuninganan ngalakukeun perbuatan anu teu uni nu dilarang ku agama tur dari gama. Nah hanya teu sangka teuing atunya si Suta teh jahat geuning amanah. Kapan sakitu lungguhna katingalina ku urang mah? Teu lungguh teu buringas. Hari ajad mah ajag we. Hari ganggarangan mah ganggarangan we. Jahat kabina-bina. Mama gitu nyangka budak teh. Sugan teh we budak bener. Boro diperseuh ku ilmu diwarah atuh ku pangaweruh. Nyaho kitu mah kaduhung teuing mama ngadidik ngatik jalma teu geujeug. Cek Mama Suhud pohara keheuleunnana. Hanas elmuna ditamplokeun kabeh. Ari geus kitu cenah para mitra kalah kamodolan nu asih dipulang sengit ceuk paribasana. Para mitra anu mulia harita teh tuluy kajacurkeun jaka geus balik deui. Ditampian balik harita teh ti leuwih balik ka ti Sol Sawalungan ngabejakeun harita teh yen anu ngaran Sutamanggala teh eueuh. Harita langsung bebeja kanu jadi bapana. Atuh tuluy barang geus laporan tapi di luar kadenge geuninganan bapana teh keur ngobrol jeung nu jadi indungna. Mama, ieu Ujang aya naon Ujang? Wah, ya mah Suta teh geuninganan. Di walungan teu aya, di leuwih teu aya. Ditaroskeun ka nunaheunaan bubuge teu kapendak cenah teu menakan pisan. Da teu aya nu ningat teh anjing kene oge mama. Ujang ka dieu geura yeuh. Ieu ka dieu. Kumaha kitu mama? Tempo ka kamar mama di dieu yeuh. Naon mama? Ieu Ujang sabenerna mah Ujang panyaho. Mama teh boga hiji barang nu disebutnya eta tongkat batu karang. Ya terus mama ge sok ditinggalikeun ka abdi. Mangrupi hiji senjata tongkat anu pondok. Namun upami dicabut teh lebetna teh keris. Tah eta barang teh leungit Ujang. Tah ya. Teh kusaha mama mau nya di kamar teh rugi ka ical. Salah nama. Kamari sore mama teh nitah si Suta ka kamar mama nitah mangnutupkeun jandela jeung pangmersihankeun kamar. Ta eta nu jadi sababna. Geus kitu mama tuluy harita teh magrib teh kacai, tuluy geus abdas tuluy ka masjid. Geus teu inget-inget deui ka si Suta mama teh. Malah langsung mama teh atuh
sare geus beres isya teh teu alak teu ilik tah ngan atuh inget-inget sote basang si Suta tadi isuk-isuk eueuh wae mama inget boa-boa barang ditingali tetela ujang tetela si Suta kabur wata buktina barang pusaka anu ngaranna nyaeta tongkat batu karang eueuh jadi ceuk mama mah kuntul kari tunggular kakak kari tungak moal nganjuring teu kadeuleu ku ayana ieu pusaka leungit bari si Suta kabur pasti si eta atuh anu malingna da eukeur mah eukeur dititah ku mama kamari sore teh asup ka kamar temal mama suhud bangun anu nganglu nah hanya eta geuninganna atuh tongkat pusaka batu karang duit ka teu aya an ku si Suta mah yakin sekejaka sa rancasan ampir teu percaya kana caritaan nu jadi bapana tah kulantaran kitu ayeuna mah wayahna hidup rek dipripati torta gawe teangan si Suta sarta lamun kapanggi cokot deui eta pusaka lebar atuh lebih sing dipake jahat babakuna mama teh dalamun eta pusaka dipake kana kajahatan tangtu kaayaan dunya persilatan ieu bakal geunyeuleng ujang bakal geunyeuleng nu mata ku mama disimpen ge di buni-buni maksudna mah kitu lantaran eta barang pusaka teh loba nu mikahayang kitu nu mata oge ta ayeuna kulantaran mama mah geus kolot ai kolot teh atuh geus tagalang urangan tanaga geus sudah atuh karancingesan geus kurang nu matak mama rek nyerenkeun ka hidup kumaha kira-kira na sanggup mama kang abdi mah ngiringan we mama malihan mah abdi teh parantos janten tugas abdi ayeuna kedah milarian eta pusaka nu disebat tongkat batu karang margi ageng bahayana kangge balarea upami eta pusaka anu kasebat tongkat batu karang dicepeng ku jalmi anu batak nimulkeun katelengesan tah kumargi kitu abdi siap sadia mama diperihpati torta gawe sok sanaos langkung ti itu ge abdi siap ceuk paribasana abdi mah kedah kumaha ge abdi tumut ka mama komo ieu mung sakadar nyusul-nyusul babaturan abdi nu ngaran si Suta sugan jeung sugan ku abdi daek bisa dibawa ku omong da moal nya jeung babaturan anu geus sakokosa inum henteu aya pertimbangan mah kitu nu mawi ge mama janten sakali deui abdi siap sadia nampi tugas di mama dasar budak nurut para wargi dasar budak hade-hate dasar budak soleh atuh hiji budak nurut kanu jadi kolot di pentaan tulung kunu jadi kolot diberet tugas nu sakitu beratna oge teu burung we kumanehana teh disanggupan tur taya karempan ceuk paribasana taya urunggut kalinduan teu gedag kaanginan ceuk paribasana para mitra teu gedag bulu salamar atuh moal munur sasiku moal gedag moal munur sasiku para mitra sadaya moal gedag bulu salamar ceuk paribasana syukur we ari daek mah beral ayeuna mah geura init we bising kaburu jauh manten eta mangkelukna teh jeung kade nu pokomanya nya bararangken bisi tingaleun mangga mama ayeuna oge abdi bade beberes mama kangge ieu milari anon teh ngumpulkeun anu bade dibantun ku abdi tema jakarancasan bari leos ningalkeun bapan para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng dina nggoning tatan-tatan manehanana tuluy init asup ka kamarna dina jero hate ngagerentes kurang ajar si Suta lamun bener teh manehanana maling ngapusaka nu jadi kolot aing nah atuh kabina-bina teuing aya paribasana nu asih dipulang sengit padahal mah kurang kumaha bapak aing teh
sakitu bela na hayang ilmu naon teu boleh dicumponan, hayang bisa itu bisa ieu teu boleh dibere ilmuna. Tapi nah atuh geuninganan ai geus dibere ilmu kalaka maling ngapusaka sarua we jeung nulungan anjing kadempet eta mah nyaan. dasar ganggarangan mah ganggarangan we. Awas ya suta tunggu ye. Aing ngerek ngayakeun hiji tindakan ka anjeun. Di mana anjeun teu beunang dibawa ku jalan omong, teu beunang dibawa musyawarah ngeunaan eta pusaka. Aing ceuk paribasana ayeuna geus diprih pati torta gawe kudu jadi kolot. Tangtu ku aing dilaksanakeun. Kitu para mitra gerendengna hatena jakaran casan. Manehna geus siap sadia pikeun narima tugas tinu jadi kolot. Para mitra anu mulia, sami ngabandungan ieu dongeng. Harita sabada beberes sing sakur nu perlu dibawa. Teu sabaralila babawaanna pikeun jaka geus rengse. Tuluy munyungan heula kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Nyaeta ka Mama Suhud jeung Ma Asih neda pidua malaras salamet di perjalanan. Samemehna para mitra panjang lebar Mama Suhud mere nasehat. Tah kitu ujang. Jadi mama teh ngawakilkeun ka hideup dina ngoning mere tugas. Pikeun nyusul-nyusul anu ngaran pakarang tongkat batu karang. Atuh cenah eta geus kapimili ku batur, muga-muga we ku ujang bisa kaudag bisa kasusul. Lantaran ku ayana eta tongkat batu karang geus kaluar tina panyumputanana. Seolah-olah disumputkeun ku mama teh nu nyaho yen sabenerna mama nyimpen eta pakarang teh. Ta ayeuna geus kaluar ti ieu imah berarti loba nu nyaho. Geus tangtu pada ngadegdeg para jawara ge pada kumpul jawara teh. Pasti hayang miboga eta senjata anu disebut tongkat batu karang. Lamun seug nyaho elmuna, lamun bisa kataekan miboga eta para botang tu jadi sakti mandraguna. Tah kitu ujang. Nu matak ayeuna mah tugas ujangan saukur neangan eta parabo. Atuh kuno bisa mah eta senjata teh bisa dipake. Malah aya paribasana ditojokeun kana gunung Uru, malah ditujokeun kana sagara saat ujang. Tah kitu nu matak oge. Pral ayeuna mah geramian. Kade dina nguning hidup ngalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori. Kudu bener-bener pagunakeun akal jeung pikiran. Da urang mah manusia beda jeung sato. Jauhkeun rasa hiri dengki jail kaniaya. Jauhkeun rasa sirik pidi ka batur. Jauhkeun rasa anu hianat ka batur. Nu aya mah kudu bisa nyieun kaayaan sangkan silih asa silih asuh jeung batur. Jeung ku mama oge jeung ku ibu di dieu didoakeun masing salamet. Malah atuh sing loba nu mikanyaan. Sarua atuh ibu ge ujang ngaduakeun ka hidep teh masing mulus rahayu berkah salamet. Masing pait daging pahang tulang. Masing loba mika welas loba nu mika asih. Atuh dina ngoning di perjalanan. Sing bisa we mawa diri ujang, sing bisa mihapekeun maneh. Kade sakitu amanat tinu jadi kolot mah. Para mitra sadaya, di omongan kudu jadi kolot mangrupa hiji bekel kakuatan adina widang batin, sangkan manehna jadi teger, teu gedag bulu salamar teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan. Moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas ceuk paribasana dina ngoni ngahareupan eta masalah beuki gede hate we pikeun jaka mah manehanana gede hate beuki gede kawani lantaran didorong ku pangdua tilu jadi kolot
hiji tanda manehna miang teh bari jeung pangdoa tinu jadi kolot ngarojong. Aya Paidin tinu jadi kolot malah lain Paidin deui menang tugas utama tinu jadi kolot. Harita Jaka ngan saukura bisa nyebutkeun sumuhun bari remai Cimata. Tapi Cimata ge lain Cimata sedih, tapi Cimata bungah dibere tugas kalintang mulyana. Atuh harita ge tuluy Jaka nyarita. Ama uga ibu, hatur nuhun abdi parantos dipaparin tugas. Mugi-mugi tugas nu ditibankeun ku ama sareng ibu masing tiasa kalaksanakeun ku abdi. Abdi nadapi doana bae, atuh nada doa, moga-mugi didoakeun ku ama sareng ku ibu. Masing abdi aya dina kasalamatan, kenging panang tayungan tinu Maha Kawasa. Amin ya rabbal alamin. Beral atuh geramiang ujang geramiang. Beral atuh geramiang ujang geramiang. Geus kitu sasalaman para wargi sadaya geus kasalaman mah harita keneh Jaka rancasan unur bari manehanana ngaganongkeun buntelan harita teh para wargi sadaya digantelkeun kana hiji popongkol. Geus kitu mah para wargi sadaya gedig we harita teh Jaka ini dipiri gakulengkahna anu ngandung sumanget ngagedur sarta dina dadana ngagedur tekad anu buleud reka mapaya nyaeta pancalongok ka nyaeta reka ajal ma anu kurang ajar nyaeta daya sanes anu ngaran si Sutamanggala teh. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Wan Cilohor manehna geus anyog kana grog. Sanggeus mancal gunung kasambunga nyorang Tegal kebon eurih anu legana satungtung deui. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Kocapkeun para wargi sadaya keur anteng ngagedig leumpang. Celina ngadenge sora anu tulung-tulungan. Tuluy manehna ngagrentes. Ay, jika anu tulung-tulungan ya. Keke lamun teu salah. Sora nama awewe tulung-tulungan. Ulah mananya? Can sidik di mana datangna ya? Keke aduh. Buah-buah anu dan bahaya ya. Aing kudu bisa nulungan ieu anu tulung-tulungan. Tapi keke tang bising ieu senteg pikeun aing. Bising ieu pitapak pikeun aing. Aing ulah sologoto. Cikolot aing kudu wijaksana. Sok sanajan eta sora awewe tapi lamun ngarupakeun eta pitapak atawa senteg anu ngabahayakeun ka diri aing. Aing kudu bener-bener ngagunakeun akal jeung pikiran. Kitu ceuk pamikir Jaka para wargi. Harita teh beuki deukeut sora anu tulung-tulungan. Malah mah para mitra geus beuki jelas beuki deukeut mah sora awewe. Tapi bener sora awewe nu tulung-tulungan. Sehingga yang nyaho ku aing rek deketan asa-asana mah sorana beulah ditu. Harita keneh manehana tu berebet manehna lumpat nuju ka hiji patempatan di mana datangna sora awewe. Barang ditingali bener we aya awewe keur lulumpatan harita teh para mitra sadaya. Itu geuning panona neuteub ka jauhna katempo ku manehna hiji awewe keur diudag-udag ku lalaki duaan. Aduh. Karunya eta awewe diudag-udag tulung-tulungan. Ngan. Kan siap lain ditulungan. Ngan sakitu nu kenal teh para mitra tina bibirna. Ditalangke deui berebet harita Jaka lumpat para wargi sadaya muru ka eta tempat ngadeuketan kanu keur diudag-udag teh. Diudag-udag teh si horeng si mana oreng para mitra nyisari. Diudag-udag harita teh para wargi sadaya ku si Sahro ku jeung si Bokir anu harita geus leuleus atuh nyisari teh beakeun tanaga ampir-ampiran dirontok sakedeung deui. Antukna para mitra kurantaran leuleus geus teu kuat beak tanaga rubuh nyangkorah dina dapuran eueuh. Nempo para mitra nyisari rubuh harita keneh sakilat para wargi Sahro ngarontok blek ditinihan. Bangsat teu sudi aing mah sia. Teu sudi aing teu sudi najis ya bangsat ya.
cek Nyisari para mitra sadaya bari harita teh manehanana kecuas kecewi sabisa-bisa bari para wargi sadaya beungeutna buluar balieur lantaran eta bibir Sahro geus nyosor-nyosor we manehna satekah pola nahan diri sabisa-bisa sangkan teu bisa diroga hala digunasita ku jelema nu teu tanggung jawab. Leungeunna pakupis para mitra nakisan serangan nyaeta sungut Sahro anu rek nyosor-nyosor we meh antel kana beungeutna. Miraku teu daek diajak pelesiran ku Akang Nyai, diajak pelesiran ku Akang Rayu, urang ka surga bareng jeung Akang. Aduh nikmat di surga mah Nyai. Cek Sahro bari terus marena ngadengkek awak Nyisari nu masih kene gugurin jalan hayang leupas. Teu sudi najis ya setan, resotkeun setan, resotkeun. Cek Nyisari bari harita teh ngagurempalkeun awakna ku tanaga ses. Aduh, ulah kitu Nyai, ulah kitu. Bari harita Sahro nahan satekah pola para mitra sangkan ulah ngagorempal. Ulah kitu Nyai. Sok tampikan segala rupa teh. Geura geus ngasaan mawa sakali ge deui Nyai. Merukan teh kumaha lah. Siga nu ngada harujak nu lada teh geuninganan. Ongkoh nyebut lada tapi nuhunkeun deui. Sok geura Nyai lah. Dedeuyeun gayu. Geusuk lah. Urang ieu sosonoan jeung Akang. Pokona mah urang ieu pelesiran ka sorga. Cek Sahro para mitra sadaya bari sesenghor. Nahan napas nafsu setana harita teh geus luar biasa. Setan sakuriling bungking aya dina awakna. Harita teh para wargi leungeun kawas leungeun anu palid we ngadudutan papakean Sari hiji-hiji. Atuh akibatna para wargi pikeun Sari harita teh geus teu bisa kumajar kumaha. Pangawakan awewe eukeur mah eukeur Sahro hiji lalaki jaba gede tanaga. Najis, setan najis, lesotkeun ya iblis, lesotkeun. Moal Nyai, moal dilesotkeun. Lamun Nyai teu daek mah, moal dilesotkeun. Tapi lamun Nyai daek mah dilesotkeun tapi. Ngomongna kitu teh bari berewet para mitra nari kutangna. Atuh harita ge para wargi sadaya geus teu bisa digambarkeun deui kumaha kaayaan Nyisari dina kaayaan kitu hiji makhluk anu lemah hareupeunana hiji kakuatan rohaka keukeur mah eukeur dibarengan ku setan Ida Jilatnatullah. Sakumaha nu kauninga para wargi Nyisari hiji makhluk anu lemah wanyatana wanita. Dina kaayaan kitu eukeur mah eukeur para mitra si Sahro karanjingan ku setan Ida Jilatnatullah anu salilana harita teh ngetinga gerendeng we dina ceulina malah mah harita ge setan tuluy atuh ting harewos dina ceuli Sahro. Kanjang Sahro laksanakeun sia. Maneh sakedeung deui. Baka eta muka pais bibit gancang atuh. Kayak urut nabi keunta ka batur maneh. Pokona mah batur maneh ge perlueun euy. Tah batur maneh bagi sia si bokir. Ulah dibeakeun ku sorangan. Hade sing inget ka batur maneh sakali sewang we. Kitu cek setan teh para wargi. Atuh tuluy ngangsonan kasih Sahro. Sangkan Sahro ngalaksanakeun perbuatanna bejadna. Perbuatan anu bejad para wargi nyaeta rek ngagunasita kahormatan hiji wanita para wargi sadaya nu lain muhrimna. Atuh pikeun Sahro ningali kaayana Nyisari dina kaayaan kitu. Sabada harita dibedol kutangna, puguh we nafsu Sahro beuki ngaburingkal. Eukeur mah eukeur setan Ida Jilatnatullah ti tadi oge tuluy ngangsonan, ting harewos kari-kari nafsuna beuki ngagedur, ningali kaayaan Nyisari kitu menika tingali para wargi sadaya matak pika uruyeun. Bari jeung kutap ketap harita Sahro para mitra sadaya manehanana tuluy we
harita teh barijeng siap reka muka bungkusan anu ngabungkus awak Nyisari. Nyisari tetep pakupis para mitra sadaya. Suni setan lesotkeun aing setan. Tapi dasar Sahro keukeuh bae nu jejeritan teu diwaro. Terus manehna merosotkeun bungkus awakna Nyisari. Kulantaran tanaga awewe para wargi ngalawan jelema nu karanjingan setan Ida Jilatnatullah, anu karanjingan iblis jabaduaan deui harita teh. Dina nggoning atuh sarita Sahro nyeklan, hiji deui nu katelah para wargi sadaya si Bokir ngabantuan nyeklan suku Nyisari. Puguh we Nyisari beuki teu bisa walakaya ngahareupan dua jelema anu karanjingan ku setan Ida Jilatnatullah. Para mitra anu mulya sok sanajan harita jejeritan oge Nyisari teu diwaro ku si Sahro. Si Sahro kalah ka beuki nafsu ningali kaya Nyisari anu geus ampir para mitra sataya. Ampir atuh satengah dibuligir pon geus kitu deui manehanana timbul nafsuna ningali kayan kitu teu loba catur para mitra sadaya. Harita Nyisari anu rek kurang teh langsung ditewak deui, langsung para mitra sadaya dibebeutkeun. Puguh we tumrapna ka Nyisari lain deui nyerina manehna dibebeutkeun di kebon euri. Tungtung nama kaya Nyisari leuleus lungset taya tangan pangawasa. Memang para mitra eukeur mah eukeur tanaga awewe dibantingkeun model kitu. Pikeun si Sahro manehanana geus eueuh deui jalan. Daripada Nyisari guguring jalan, daripada Nyisari cenah beuki gogorowokan leuwih hade kitu. Paeh teu panasaran ai geus bisa ngaguna sita kahormatan nama. Da tujuan si Sahro mah nganepi ka dinya. Dasar manusia nu karanjingan ku setan Ida Jilatnatullah. Setan tuluy-tuluyan atuh. Tuluy we ngomong kana ceulina si Sahro. Tuluy atuh mirucaan teu beres setan teh. Da kitu kahayangna setan maloba baladna lantaran keur engke balad manehna waktu di neraka. Para wargi sadaya. Tadi ge disebatkeun kulantaran tanaga awewe eukeur mah awewe jaba harita teh dibandingkeun atuh para mitra ku jelema nu karanjingan ku setan Ida Jilatnatullah, anu jelema nu karanjingan ku iblis. Harita Nyisari teu burung ripuh nepi ka teu kaduga acan manehanana reka diuk atuh leuleus lungse jaba nyeri ieu palabaha parindikan. Terus setidinya mah kapiuhan teu inget di bumi alam. Para wargi sadaya nempo atuh kaayaan kitu Nyisari ngalempreh teu inget di bumi alam. Nyisari teu eling-eling serenge harita. Sahro seuri bari manehanana atuh ngareret ka si Bokir. Ieu. Sil euy sekali ewang deui. Ngan dewek heula euy. Tah mun dewek diseubeul ka kana maneh. Tenang euy lah. Geus moal nu ngaharu biru. Jauh ka ditu jauh ka dieu di dieu mah euy. Tah nu mata ke ceuk dewek kumaha? Mending bareng jeung dewek jadi hasil teh euy sia. Aduh, tempo sia meninggal gelempong gitu euy. Kaluhurna mah geus maruka kabeh tinggal ka handapna euy. Babari lah muka ka handapna mah. Aing ge kudu ngalaan heula baju kieu mah. Ceuk Suhro ceuk jeuh para mitra ceuk Sahro. Manehanana beuki atoh wae pang-pang nama cenah bakal menang rejeki nomplok. Bari teu loba catur manehna mimiti ngalaan bajuna. Kancing-kancing baju ku manehna atuh harita teh di lesot-lesotkeun porosot bajuna atuh geus morosot. Awakna ngabuliglag katingali awak Sahro. Jaba mangkaning para mitra loba hapuran kasabeleun sarek daek atuh awewe ka jelema loba hapuran. Tapi kulantaran harita Nyisari teu inget di bumi alam. Puguh we bungah pikeun Sahro mah. Panona meuni teu ngiceup-ngiceup nempo hunyur sakembaran para mitra. Malah menikah atuh katingali awak Nyisari geus kagambar we lamun seug diporosotkeun teh gelempongna cenah. Ngan para wargi sadaya batiku metap we harita teh si Sahro teh ret kana biwir anu semu galing tur baseuh.
ada teuing we pulena cenah lamun digemoal teh. Red deui harita teh para mitra kana hanyur sakembaran matak ngorejat atuh ningali kaayaan kitu mah. Antukna si Sahro geus teu kuat nahan kahayangna ngan gabrug we dirontok bari digalentoran. Aduh, iya, aduh. Cekel si Sahro para mitra teu kuat nahan kahayangna. Harita teh tapi bari ngagorowok ngarasakeun atuh awakna para mitra sadaya nyisari nu masih keneh can inget di bumi alam. Barang para mitra sadaya harita keneh atuh si Sahro si horeng ngagorowok teh para wargi sadaya aya hal-hal anu tumiba ka dirina. Harita teh kanyahoan datangna harita teh para mitra sadaya atuh si nyaeta anu katelaha harita teh si Bokir para mitra ngagorowok. Aing heula sia lah. Saro lah. Antong ka maneh. Aing mah menireua ieu non teh. Nempo maneh beuki nafsu aing euy. Aing heula. Ngomongna kituna teh para mitra bari gabrug teh. Manehanana rek ngusir Sahro anu keur aya dina perahu teh. Nyebut adu sote para mitra sadaya manehana teh harita teh disurungkeun ku si Bokir. Maneh kumaha? Mangke heula atuh. Aing heula sia nu meunangkeunana. Jeung nu mesekna pan aing ieu teh. Maneh mah engke bagian kitu Kang. Maneh tadi ngasyukur nyekelan suku kumaha sih? Lamun teu ku urang sia ditewakna moal beunang. Tenang atuh maneh mah padeuri we sarua keneh lah. Moal naon sarua wae lah. Cek si Sahro bari ngarampas leungeunna si Bokir harita teh para mitra sadaya. Harita teh disurungkeun deui kubrag-rag-rag anu anggang. Geus nyaho si Bokir nangkarak mah cig deui wae para mitra si Sahro rek nuluykeun hancana. Para wargi anu mulya dina kayeuna mah bener-bener harita teh. Harita teh barang manehanana rek mancal pisan nyisari rek dipancal ku manehanana anak gorowok teh si Sahro ngagorowok tanda yen harita teh para mitra sadaya atuh kulantaran manehna aya nu keuna kana awakna. Aduh jadwal sia si horeng si mana horeng para wargi geuninganan. Si Bokir teh balik deui manehna hudang terus nyamperkeun bari si Sahro ditajong harita teh palebah punukna. Tumerapna si Sahro harita ngagorowok para mitra sadaya katajong ku si Bokir adu lain lumayan tarikna. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Memang atuh harita teh teu kaurkop anu duaan teh. Si horeng si mana horeng babarengan sote ai berjuang cenah rek meunangkeun hiji paisan. Ai geus meunang paisan maparebut. Boa-boa lain urusan si Sahro jeung si Bokir bae. Mungkin oge urang-urang cenah para wargi sadaya nu araya di mana wae. Lamun geus ningali aya hasil mah biasa nama parbut. Waktu berjuang masih ganu heueuh, aya paribasa sareundeuk saigel saketek sapihanean, atuh pada-pada cenah silih bantu, pada-pada cenah silih tulungan, tapi atuh aya geus hasil hayang paloba-loba hasil. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, tos kitu we meureun kedahna. Memang kaayaanana dasar dadalan jelema anu kurang pendidikan duanana oge anu diudag teh ngan kabungahan kasukaan wungkul teu nyaho dibatal haram padahal rek ngaguna sika kahormatan nyisari teh hiji perbuatan anu kacida dilarang ku agama jeung dari jama oge jeung deui pasti we manehanana bakal menang hiji dosa anu kacida pisan gedena. Para wargi sadaya kakarage rek manehanana atuh para wargi sadaya rek cat deui naek teu kanyahoan di mana datangna. Peureupeuleun nyayang kana cukang irungna harita si Bokir atuh geus kitu teh tuluy manehanana ngagorowok. Aduh jadwal sia urang ajar sia ceuk si Bokir. Para wargi sadaya peureub saha atuh anu ngapelesur keuna kana cukang irung si Bokir teh.
ngaso heula. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Si horeng si mana horeng para wargi anu ngabentur cukang irung si bokir teh nya eta teu aya sanes iwati Jakarancasan. Anu memang manehna geus atuh para wargi sadaya ngadenge yen aya nu jejeritan. Tuluy manehna lumpat nuju ka palebah dinya. Puguh we ningali hiji awewe rek digunasita kahormatanana ku dua jelema. Harita keneh para wargi nafsuna Jakarancasan luar biasa. Beungeutna geuneuk lir beusi atah meuleum. Bari ngabanting cukang irung harita. Si bokir tuluy manehna ngagajeleng deui bari porosot manehna morosotkeun sarung anu memang ku manehanana teh dibawa disolenangkeun. Bari dialungkeun sarung teh para mitra. Kanyisari maksudna mah keur nutupan orat. Lantaran kapalebah luhurna Manyisari teh harita teu make pakaian pisan. Make sampingan-sampingna ge geus udal adil. Harita para wargi sadaya waktu manehanana Sahro jeung si bokir nempo aya jelema anu reka ngahalangan niatna teu antapara diseak manehna nyabut teh bedogna. Kurang ajar sia. Wani-wani ngilu ateul kana urusan batur sia. Ngaganggu kana kasenangan batur. Tong ikut campur sia kana urusan dewek barina ge. Ieu mah pamajikan dewek sia bising teh nyaho. Nah, make ikut campur teh. Urusan dewek pamajikan dewek ieu mah. Nah, make ngilu campur. Manya ya pamajikan dibawa ka kebon eurih bari kuduaan. Teu umum lur di mana-mana oge. Nyebut pamajikan bari dibawa ke kebon eurit bari awena gugorowokan bari ayeuna kuduaan di mana weuh baraya di mana ge cek rek niangan ka mana-mana ge moal manggih lamun bener eta pamajikan ilaing awewe nu keur ngagoler teh mana kitu ge lain pamajikan ilaing teh ilaing nu ngudag-ngudag eta awewe ti kajauhan ge ku dewe katempo deuleu bising teh nyaho mah para wargi sadaya. Atuh puguh we dikitukeun teh ku jajaka anu anyar pinangih. Harita keneh para wargi sadaya. Si Sahro tuluy bari muncereng. Saha si lain sia? Kurang ajar sia. Kajian sok sanajan lain pamajikan dewek tapi geus hak dewek geuleuh. Ngomong hak ilaing. Memangna ilaing nu boga hak di alam dunya ieu eueuh baraya. Eueuh berarti ilaing rek ngarogaha ieu awewe. Rek ngaguna sita ieu kahormatan awewe. Teu bisa baraya. Ye, tadi ilaing nanya ka dewek. Saha ngaran deweknya? Heeh, saha ngaran sia? Ye. Bising ilaing hayang nyaho. Dewek jelema nu teu satuju kana kalakuan jelema nu kalakuanna kawasato. Teu satuju ka jelema nu salilana karanjingan ku setan idajilatna tulo. Dewek teu satuju ka jelema anu salilana ngilu kana urusan sing sakur nu dipikahayang ku iblis. Dewek teu satuju ka jelema nu kalakuanna cara ilaing duaan deuleu bising teh nyaho. Harita para wargi sadaya atuh ngadenge eta katerangan teh pikeun Sahro teu merosea kana caritaanana Jakarancasan. Sabrut we nyerang bari ngaheumatkeun bedogna. Nu diarahna langsung para mitra sadaya manehna rek nigas palebah tak-takna Jakarancasan ngan bubuhan atuh para mitra sadaya Jakarancasan ge lain jawara samanea atuh manehna geus manjing jawara mata kuno jadi bapana mama suhu di pentaan tulung pikeun nyusul-nyusul hiji senjata anu disebut cenah para wargi sadaya tongkat batu karang lamun bapana teu yakin yen anakna can boga ilmu anu hebat. Nu matak para wargi barang harita si Sahro ngaheumatkeun bedogna rek naro kana walikatna Jakarancasan. Ngan sakilat Jakarancasan ngan saeutik ngagerakeun awakna ciuk bedog harita keneh ngeplas ka handap. Palebah bedog ngeplas ka handap teu loba catur bledak
atuh suku Jaka Rancasan harita teh ngabanding kana palebah pigeulangna leungeunna si Sahro. Tumrapna para mitra sadaya leungeun si Sahro harita keneh mending ngoleweng ngan untung we bedogna mah teu ragrag bakat ku pageuh-pageuna nyekel eta bedog. Harita para wargi sadaya atuh barang si Sahro manggihan lawan anu lumayan bari jeung ngerepeng leungeunna manehna mundur sababar lengkah ka tukang bari tuluy ceng pasang di kuda-kuda. Ningali kaayaan kitu si Bokir teu cicing. Manehna para wargi sadaya tuluy nyebrut ti palebah tukang maksudna rek ngahanca kana punduk Jaka Rancasan. Ngan hanya kal para wargi Jaka ge siga nu nyaho geus biasa atuh ngarasa angin musuh anu datang harita teh geus karasa kana dirina. Teu loba catur manehna tuluy dongko bari jeung para mitra sadaya manehna tuluy atuh gerak dina gerakan anu disebut cenah para wargi sadaya atuh harita teh para mitra sadaya gerakan sapu jagat. Lantaran bari dongko teh atuh sukuna terus ngababuk kana palawah bincurangna si Bokir anu anyaran datang palebah tukang. Tumrapna si Bokir ngagoak bari jeung kontan sapada harita si Bokir rubuh lir ibarat tangka cau nu dituar palebah handapna. Aduh, cados ya. Si Bokir ngagorowok para wargi sadaya. Kurang ajar sia. Wani-wani ilaing ngabongohan ka batur teu meunang kitu baraya. Ai tarung teu meunang ngabongohan deuleu. Maing we sia lah. Pokona mah urusan tarung mah sanu pelit eta nu meunang. Buktina geuning ilaing pelit ngajurah roh. Tolong sia. Para wargi si Bokir beuki nafsu sedengkeun Nyi Sari masih keneh ngalempreh we teu eling-eling teu inget di bumi alam ngan kumanehna. Harita punten harita teh para mitra ku Jaka Rancasan harita barang di alungan ku sarung manehana teh geus katutupan awakna mah ngan katingali beungeutna we wungkul. Pinter-pinterna Jaka ngalungkeun sarung oge nepi ka bisa pas kana palebah awakna Nyi Sari teh. Kumaha atuh si Sahro para mitra? Si Sahro beuki nafsu manehanana tuluy siap rek nyerang deui. Bedog diputer-puter dina gerakan anu disebut ramat lancah. Sorana ngahiung lir ibarat aya pepetengan we. Lir ibarat pepetengan sorana para mitra sadaya ngahiung. Atuh harita keneh bakat ku tarik-tarikna bedog anu diputerkeunna ku si Sahro. Dina kaayaan kitu Jaka Rancasan manehanana henteu cileureun. Manehna ge ngaluarkeun para mitra siku-siku siap palebah dina leungeunna. Barang harita si Sahro nyerang bari jeung dina gerakan ampir teu katitenan ku mata bubuhan atuh Jaka oge geus masagi ku pangarti. Kasipuh ku ilmu pangaweruh para mitra geus masagi dina ulin silatna. Barang harita si Sahro nyerang atuh kumanehna katitenan dina gerakan suku nyerangna ka mana. Geus kagambar harita keneh hiu bedog ngaheumat tang sora bedog para mitra diadu jeung siku-siku anu harita keneh dicekel ku Jaka Rancasan. Uguh we ulina batu cimane teh para wargi Jaka Rancasan sugana matak deung deuleueun we eta mah bari jeung manehna ngalugat legotkeun awakna. Serangan-serangan ti Sahro kabege eunukeuna kana awakna Jaka Rancasan. Harita keneh para wargi sadaya kelobat catur barang bedogna diheumatkeun deui. Si Sahro teh harita keneh menit tarik para mitra matakna atuh harita teh ngalilirkeun nu kapaehan. Si Sahro kurang rancingeus nepi ka harita ceuli atuh para wargi sadaya atuh harita teh ampir-ampiran kabeunangan ku siku-sikuna nu keur dicekel ku Jaka Rancasan. Kitu deui para mitra sadaya si Bokir manehanana ampir-ampirana rek kasabat ku siku-siku Jaka Rancasan. Manehna pada ngajleng ka tukang rek mempertahankeun diri. Sok sia maju sakalian duanana bareng euy. Ulah saurang-saurang kagok lah. Asa nyenghil sia hiji mah. Duanana bareng sia iwani mah. Harita keneh para wargi sadaya Jaka Rancasan nangtang kadua jelema. Nu dipalarsangkan dua jelema nafsu luar biasa nafsuna sina ngagugudu. Lantaran da kitu cenah jelema nu geus keur nafsu mah
sok poho kana Purwadaksina poho kana tembah wadi antukna dina nyerang tesok sabelang bentor batak harita barang ngejakarancasan nyarita si Sahroge tuluy ngomong deui atuh harita teh bari sentak sengor wah montong kukubuk sia bangsat sia bangsat mah geus pugus sia bangsat awewe make nyebut bangsat ka dewek deuleu sia ge ngarebut sia deuleu dewek mah lain rek ngarebut rek nulungan anu lemah deuleu nulungan lemah sia maksudna mah ngarebut dewek ku dewek moal dibikeun deuleu si Sahro tetep padang kerang pedengkring manehanana ge moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas rek mempertahankeun Nyi Sari anu geus teu walakaya hanya kalwe aya jelema lamun segeueuh jelema nu anyaran datang mah manehna teh geus ngahenen we meureun para wargi sadaya ngararasakeun kanikmatan hirup anu memang hese digambarkeunana kitu ceuk si Sahro teh atuh harita para wargi kulantaran ningali musuhna nyaeta dua jelema nu ngaran si Sahro jeung si Bokir siga-sigana nu ngunggung manehanana mundur bari tuluy-tuluyan rek maju bari duanana ge geus ngaluarkeun bedog loba catur sep harita siku-siku dibebeskeun kana cangkengna ku Jakarancasa geus kitu serepet manehna para mitra ngalugas bedog jadi tilu jelema pada nyekel bedog harita bedog dibubat babit diulinkeun tapi snaker para mitra sadaya bubuhan geus ahli na atuh Jakarancasan ge ngulinkeun bedog harita nu pangheulana nyerang teh nyaeta si Sahro siap bubuhan atuh harita apikeun Jaka mah ngulinkeun nu kitu mah geus jadi pagawean deui ti baheula mula ulin bedog ti leuleutik cenah para mitra sadaya atuh cenah tukang gerak ti bubudak barang harita Sahro nyerang bari dina gerakanana luar biasa cepetna harita keneh ditadah ku gerakan anu kacida hebatna bedog diadu jeung bedog deui tapi bubuhan harita Jaka manehanana ge ngarti kancang atuh barang geus bedog diadu teh manehna nyerang leuwih cepet umerapna para mitra kasih harita teh ka musuhna anu katelah para wargi si Sahro ngagorolok anu jadi sababna manyeta celina palebah tungtungna beunang ku bedogna Jakarancasan goblok sia bari dicekel kana celina cer getih bubuhan getihna celioni babari pisan atuh kaluarna bari nungkupan ceuli semu ambek harita keneh atuh harita can wani nyerang deui ningali kayan kitu harita ge para mitra si Bokir teu cilereun manehna nyerangan untungnya para wargi Jaka leuwih cepet dina waktu si Bokir nyerang dipila nyerang mun dina tinggi mah para wargi sadaya dipapar meureun umerapna beunang kana palebah irungna saeutik kasabat ku bedogna Jaka uguh we cer deui irungna si Bokir ge pada mancerkeun getih goblok ya si Bokir bari nungkupan irung misa urang nungkupan ceuli misi urang nungkupan irung lantaran nahan getih anu harita kaluar geus kitu tuluy atuh beuki si Januparna lantaran getih anu aya dina leungeun teh kumanehna diusapkeun kana beungeut ayeuna rasaana mah teu getihan padahal lamun ningali kitu beungeut duanana geus lamedong ku getih watasna teh tadi heula para mitra sadaya tapi nyere tega cinta tapi rai patepang deui wilujeng pantun bae